Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi naf'an mubarakalana walidinika walinasi ajmain. Nomor genapnya 7. Nomor 7. Fahris mangka kudu kadademes anjeun kasengserem kadademes kapaut manah tiga urang nemponu gelis gitu mun lalaki nemponu kasep goyatal hirsi kana puncakna kadademes alak tisabil akhlaki kana ngusahakeun pirang-pirang akhlak al hasanati anu sae litas ada supaya bagja anjeun biha ku eta akhlak di dunya wal akhirati jeung di akhirat sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah jalma nu kitu koncina akhlakna kedah sae wa fil hadisi sareng eta tetep dina hadis inna hadzihil akhlaqa minallahi paman aradallahu bihi khairan manahahu khuluqan hasanan. Inna hadhil akhlaqo sayaktosna ieu pirang-pirang akhlak minallahi ta'ala minallahi atati Gusti Allah ta'ala paman mangka ari saha jalma aroda eta nu ngamaksud saha Allahu Gusti Allah bihi ka ieu eman khairon kana sae manaha tah maparin Allah hu ka ieu man khuluqon kana akhlak hasanan anu sae wa man jeung ari saha jalma aroda nu ngamaksad Allah bihi ka eta man su'an kana awon manaha tah maparin Allah hu ka man khuluqon kana akhlak sayyi'an anu sae anu awon jalma pibagjaeun nu rek dicetak alus ku Allah ditakdirkeun berakhlakna oge kumaha alus jalma nu rek digorengkeun ku Allah cirina akhlakna goreng itu maksudna wa qala sa'irun nili sa'ir nail Hafidhu Ibrahim Syekh Hafid Ibrahim nu ngagaduhan syair ieu fa iza ruzikta khaliqatan mahmudatan faqadis tafaka muqasimul arzaki fannasu hadza hadduhu malun wada ilmun wa zaka makarimul akhlaki fa idza rujikta mangka di mana dirizkian anjeun khaliqatan kana akhlak mahmudatan anu dipuji faqadis topa mangka nyata ngariksa nyelir ngariksa ka anjeun saha muqassimul arzaki zat anu ngabagikeun rizki
muqassimul arzak nu ngabagikeun rezeki. Panasu mangka ari jalma-jalma hadza anu ieu hadduhu ari bagianana ieu nas malun eta harta. Wadza jeung ari ieu mal ilmun eta ilmu. Wazaka jeung ari itu malun ilmu makarimul akhlaki eta pirang-pirang mulia na akhlak. 8 Wahtani bitahdzibil akhlakika wahtan jeung kudu ngenya-ngenya anjeun sungguh-sungguh bitahdzibil akhlakika kana ngurus akhlak anjeun aksaro kalawan langkung seueur mimma tina perkara ta'tani anu ngenya-ngenya anjeun bitahsilil ulumi kana ngahasilkeun pirang-pirang ilmu wal ma'arifi jeung pirang-pirang kauninga pengetahuan. Wa fil hadisi jeung eta tetep dina hadis inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Inna asyaddan nasi saenyana banget na manusia naonana adzaban siksaanana yaumal qiyamati dina dintenan kiamah alimun eta jalmi anu alim berilmu tapi layan fa anu teu ngamanfaatkeun teu maparin manfaat hu ka ieu man saha Allahu Gusti Allah bi'ilmihi ku ilmuna. Wa qala sareng ngadawu saha jaimu misra sabik sesepuh Mesir zaimu misra sesepuh Mesir asabiku nutipayun Sa'idu Zaglul namina Syekh Sa'id Zaglul Basha jenengan jalmi kumaha saur anjeunna nahnu ari kami lasna eta lain kami muhtajina eta nu butuh kabeh ila kasirin kana seueur minal ilmi tina ilmu walakinna jeung tatapina kami muhtajuna eta nu mikabutuh kabeh ila kasirin kana seueur minal akhlaki tina pirang-pirang akhlak al fadilati nu unggul saur Syekh Zaglul teu peryogi seueur ilmu abdi mawiyos saalit ilmu tapi akhlakna sae daripada loba ilmu tapi akhlakna awon. Wa ma jeung ari naon wa madza jeung ari naon yan pau anu ngamanfaatkeun ka anjeun naon ilmu ka ilmu anjeun wa tarwatuka jeung kabeungharan anjeun au jamalu saubika atawa gayana pakaian anjeun wa wajhika jeung pameunteun anjeun rarai pameunteun ma'a kubhi akhlakika sarta goreng pirang-pirang akhlak anjeun
wasu'i adabika jeung awon tata krama anjeun. Qala saha al mutanabbi Syekh Mutanabbi wa mal husnu fi wujuhil wa mal husnu fi wujuhil fatasharofalah idza lam yakun fi fi'lihi wal khalaiki wa mal husnu wa ma jeung henteu al husnu ari kasayan eta fi wujuhil fata dina wajahna para pemuda lain ditinggal kakasepanana syarofan eta jadi kamuliaan lahu pikeun ieu pata idza lam yakun di mana teu bukti fi fi'lihi dina padamelan pata wal khalaiki jeung dina pirang-pirang akhlakna teu ditingali dina kakasepanan padamelan jeung akhlakna sapertos kumaha wa qala saha di'bilun Imam Di'bil wa mal husnul wujuhi lahum bizainin wa ma husnu jeung henteu ari kasaean kakasepan wa ma husnul wujuhi jeung henteu ari kakasepan lahum pikeun jalma-jalma bizainin eta jadi kagindingan teu jadi gaya ku pedah kasep kitu bahasa urang idza kanat di mana buktos naon khalaikuhum pirang-pirang akhlakna ieu nas jalma-jalma teh ibahan eta anu awon nomor deui wa bima jeung kuna wa mimada jeung kunaon ari perkara tasurru eta bunga naon kulubul abai pirang-pirang manahna bapa min abnaihim ti pirang-pirang anakna ieu aba naon ieu nu dibanggakeun ku bapa ka urang nu jadi budakna teh hal bikasritil maklumat naha kulobana ilmu bisa banggaeun kolot ka urang teh wa tawassu'i fi ma'rifatil lugati wa tawassu'i jeung loba jembar lega fi ma'rifatil lugati dina nyahona pirang-pirang bahasa nah pedah pinter bahasa Arab nah pedah pinter bahasa Inggris bisa banggaeun teh ma'apa sadil akhlaki sarta ruksakna pirang-pirang akhlak wal adati jeung gorengna pirang-pirang adat ruksak gorengna adat wa idoati sholawati jeung ngamomorekeun pirang-pirang salat wal wajibati jeung pirang-pirang kewajiban pinter budakna mah pinter bahasana pinter pelajaran nu sejenna tapi akhlakna goreng adatna goreng salatna tara nah harek banggaeun bapak ku budak nu saperti kitu jawabanana kala lain kitu mun urang inna awalama saenyana mimitina perkara yuqirru anu nyenangkeun ieu emak uyunahum kana pirang-pirang panona bapa paningali bapa wa yusliju jeung nenangkeun ieu emak sudurahum kana manahna ieu bapa antarao
yen ningali ieu aba auladahum ka pirang-pirang budakna aba mutamassikina anu nyarekel kabeh bidini kana agama to'iina tur taat kabeh mungkodina tur anu turut ya'rifuna bari uninga ieu aulad robbahum ka pangerana aulad wa nabiyahum jeung ka nabina aulad wa ya'rifuna sareng uninga ieu aulad hukukul ubuwati kana pirang-pirang hak bapakna wal insaniyati jeung hak kamanusiaan wa yakumuna jeung ngadegkeun ieu aulad biwajibatihim kana pirang-pirang kawajiban ieu aulad nahwa kulli ahadin ka saumpamana saban-saban saurang wayastatiuna sareng marampuh ieu aulad ayan pa'u kana yen gawe manfaat ieu aulad angpusahum kadirina ieu aulad qabla ahlihim dina sameme ahlina ieu aulad keluarga wa qaumihim jeung memeh kaumna aulad summa tabtahiju tuluy narima senang naon nupusul abai pirang-pirang diri na para bapa ba'da zalika dina sabada eta kalakuan biru yati afladi akbadihim kuningali bagian darah dagingna ieu aba budak teh afladi akbadihim teh mun urang mah darah daging gitu, turunan muta'allimina anu ngalajar kabeh musaqofina anu dididik kabeh yafhamuna anu paraham kabeh umurud dunya kana urusan dunya waddini jeung kana urusan agama eta kabungah kolot mah akhlak urang sae uninga kana pirang-pirang ilmu oge manfaatna ilmu nu aya di diri urang. Bagian nomor 11 wallahu a'lam bishawab.